hebat anjeun ngolotok nya pugu meme siaga aing heula ngaji mah nya atuh pan memeh Adam teh aing heula nu turun teh nah tapi geuningan maneh bet maksa-maksa ka Bapak kuring aing mah tugasna kitu aing mah tugasna ngagoda sia lamun layang jamu sekali musada dicekal ku mararane bakal aya jalma iman di dunya tak aing teu hayang ulah kaget Bapak Semar nah uninga kaji si Mabdi nun apal kaula tatanya saja jalan Semar teh cenah hideung beungeutna bodas malah tandukna teh hiji di tengah sanes tanduk imah kunjung sun oh eta kunjung boga anakna teh 3 cenah nu kahiji beungeutna beureum mati eta nu hareup abdi sun nu telah Afgan Afgan naon Afgan maghrib adan eta mah adan anu kadua si Dawala cenah anu irungna panjang mati eta abdi kulan Dawala alias Agnes Monica nepangkeun kieu-kieu ge abi teh artis sinetron 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 eta sinetron tron hijikeun si Udin lalajoan mantakna film sia teh zaman ayeuna ulah tinggalun aya sinetron dunia termulih terbalik balik Makassar dalam mas termulih bener atau dunia terwangsul kudu nyontohan ka barudak sinetron ini ulah kalalasar nya ulah kasar dunia terbalik dunia termulih tuh ame apalin bahasa Sunda si boy anak jalan tah jalanan sok lalajo tara Kang Cepot nyepu gue itu di mana di RCTP lain RCTP SCTI di Bali lamun RCTI eta RCTI SCTP SCTengkep kana neng nu rame mah curhat bareng Mamah Ledeh inu Mamah Dedeh meureun Dedeh sote nu sia nu aing mah dipake unggal peutingnya Ledeh we pasti model si Ujang Pani aya tayangna di mana di Indosiar atau awas ada Sule di mana di Goblog TV global nu rame mah dangdut KDI di mana eta di mana di MN TV Aisyah Goblog TV teh da nya boga tuh ngahina teuing da kabeuli aya TV wae mah berwarna teu henteu hitam putih henteu berwarna henteu hitam putih henteu na kumaha hideung ngabeleg-beg teuing TV teuing naon ai Kang Cepot boga TV nya boga atuh sabarain dari melina mah 14 in ngan anu mau 3 in jadi nyesa sabaraha nyesa 11 in di imah teh eta gambarna full teh aya 11 in full gambarna nu berita teh boga doane pokona main bal eta we main bal ge 8 urang dan teu asup ka TV-na sirahan Persib malah Persib ge eueuh kiperan pengen eleh wae ceng teh keur mah adat medokan cik atujang ulah noroweco wae sia teh aing ai keur dinas teh sia eta pada ceuk aing tong loba heureuy kadenge teu kadenge da wala naon cenah ceuk aing tong loba neureuy sia bari na ge da gandeng melegu gandeng kadenge naon cenah neangan odeng cek aing neangan odeng kajenengan sayang odeng da wala cicing sia kamalina teuing
Oh, kadangnya eta bieu kolot kadangnya dawala bieu nyentak naon cenah dawala dengan anak kucing di rumah aing keur naon ada kurang angeun coba pun tenan bunda pun anak mah seueur heureuy hampuraeun bejakeun Pak salian teh seueur heureuy seueur hutang ngomong kitu pagaweanna kasbon ieu teh bener Bapak Semar leres eta kabeneran 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 lagu naon da wala eta sambalado ada paingan geunaheun sambala sambala sambalado sambalnya lada ladonya tidak si eta mah panasaran siapa lagu teh pulah paleh goblok panasarana eta direka heeh atuh sambala sambala sambalado sambalnya lada ai ladonya kurang sambala cicing Pak cicing ya tok sarwana Pak wah mobil cicing Pak urusan aja komo ku wadilayanan kieu ieu teh ieu kaula jauh di jugjug anggang di teang kumaha kaula teh ti nagara kajinan itu bangsa jin wala nya bangsa barakasakan barakasakan jin dan jun teh ieu ngaran kaula teh detia kala durwiksa nah kadenge teu boga adi pasti pasti detia kala dur magrib pasti aya teh kaula jauh di jugjug anggang di teang dongkap ka dieu ngadenge selenting bawaning angin kolepat bawaning beja cenah pusaka layang jamu sekali musada teh dicepengna teh ku Bapak Semar amuing saur saha nun ceuk beja anu katarima masalah beda ceuk hawar-hawar beja luar tah kaula datang ka dieu terek menta eta pusaka atuh dibikeun syukur teu dibikeun rek dibeli ngan lamun teu dijual wayahna bakal dipaksa ku kaula eta amuing wah aya nu ngabocorkeun ieu Pak nya ieu mah anu judes aya mata dua ieu Pak lain mata dua mata-mata meureun depan ditulisna SMS teh mata angka dua we gini heh teh mata-mata kumaha sia atuh deui eta mah itu masalah nu kitu wae ge hese dibawa bener mah nya sia teh gara-gara mata-mata urang gerelut tuaan keur dipariksa ka kantor polisi kunaon dia gerelut gara-gara mata-mata teu napan pan teu nyeni Ari abdi mah moal ngoretkeun sun moal ngoretkeun leres da memang ieu layang jamu sekali musada teh kedah dipasrahkeun halus tapi kedah kanu hakna kanu kumaha heula kanu hakna teh kanu kumaha ieu teh sanes keur bangsa jin ih kantana da izin sanes keur bangsa dedemit aneh sanes keur bangsa siluman aneh tapi ieu layang jamu sekali musada teh nyaeta kanggo bangsa manusia nage lain manusia biasa tapi manusia anu wiku biksu eta teh jang jiwa ari manusia anu wiku biksu teh manusia anu geus apal ka jati dirina manusia anu geus nyaho kana bab kamanusiaanana nya sabab ieu layang jamu sekali musada teh nyutat tina kitab sastra jendra Rahayu Ningrat pangruat ing biu tah ari sastra jendra Rahayu Ningrat cobi hartosna lain keur buta sanes lain keur jin sanes lain keur siluman silemin sanes tapi pituduh keur bangsa manusia tugeun sangkan hirupna lempang nyaeta dina rel kamanusiaanana teu ngenca teu ngatuhu
istiqomah anceg panceg teu unggut kalinduan teu gedag keanginan teu geder kasaweran eta jalmi iman takwa nu iman jeung takwa heuh ya sinarieun dirinya bener ngomong ada jalma moal gelo wae oh banyak dah kecuali obatna telat nyatu nya heuh kitu kurang ge aya peuting atuh pura jadi moal dipasrahkeun ka kaula wayahna lamun aing apal kana bab kamanusiaan tapi pan anjeun lain manusia najan apal oge ieu mah keur manusia anu apal kana bab kamanusiaan bangsa jin mah piraku apal jeung piraku ngajalankeun da aing ge apal kana bab kamanusiaan mah sanajan ku manusia tara dipararake anu dipararake teh bab kasetanan bab kajinan bab kadedemitan dina waktu ayeuna buktina silih geser silih siku silih sungkal kasalahan paeundeup-eundeup politik malah nu dakwah tinggal capetang nu gaji tinggal hariring ari Quran dibararaca ari hirup teu luyu jeung Quran dakwahna pacapetang-capetang dina TV dakwah pa alus-alus ari igig santri ari legeng ti pasantren tapi hirup teu akur jeung batur malah kabatur nitah zakat kabatur nitah sedekah ai sorangan nungguan pamere batur malah duit zakat dibelikeun kana jaket eta manusia ayeuna bener teu sok talaah heueuh aing teh hayang numpas eta sangkan manusia balik deui nya eta kana kamanusiaanana sangkan manusia teh balik deui kana fitrahna manusia dedehan walasan asihan nyahan nulung kanu butuh nalang kanu susah nyait kanu titeuleum nganter kanu sieun aing ge nyaho sirik pidik jahil kaniaya mah eta mah dagangan si laing dagangan dedemit ngan sia rajin nawarkeun ka manusia ari manusia imanna kurang kabongro sabab hirupna keluar tina rel Quran teh bari kapangaruhan ai ti imah bismillah datang ka kantor neangan paokeun eta aya sia nu ngagodana eta aya dagangan eta kari-kari layang jamu sekali musada ku sia rek dikawasa rek nyekel naon manusia sebagai pedoman so eueuh mah tong loba carita mar pasrahkeun moal bisa ge lain kurang ajar semar dengan disabaran imah sia ku aing diganti ku gedong asa pasrahkeun moal bisa hayang sabaraha tingkah aing mah kajen cicing di imah reot jiga kieu daripada kudu ngagadekeun kaimanan jeung katakwaan bener apaan loba jalma nu sok ngagadekeun kaimanan jeung katakwaan demi kekayaan agama dijieun topeng agama dijieun kedok malahan berdalih agama daripada politik di jerona teu kabita maneh teu kabita jadi badut politik ini kan mengpedan beungeut ku saweui agama dijieun topeng demi kekuasaan agama dijieun topeng pada ngabeungharkeun diri pribadi nepi ka duit haji dikorupsi ayeuna mah lain eta nyetek gawe duit eta ge dijabe apaleun setan kana kalakuan manusia apa heueuh jangka deh waspada lamun eta layang jamu sekali musada di aing tong boro-boro ku imah ku motor mio ge dibikeun ku aing mah heuh nyata iman eta iman jeung takwa na ipis eta iman teh ditukeurkeun teh kana kakayaan iman jeung takwa teh kadang-kadang sok ditukeurkeun kana kakawasaan kana kekayaan kana kahayang padahal kahayang jeung kambung teh gogoda teh dipaehan ku aing lu ngapain ngancam ka bapana mah rek maehan sia ka bapak aing mundur pak mengker wah ngelehan maneh we lah keun antap tanggal sugan aing teu nyaaheun si cepot teh atuh sabenerna mah henteu ngan loba jalma era eta bahasa katemong ku penonton eta mah
ente jangan berlaku curang seperti itu bro. Nya ulah sok asa menang soalna. Abong biwir teu diwengku, abong letah teu tulangan, ngomong saka cumplang saka campleng. Lir kacang ninggang truk. Ninggang kacang. Kacang ninggang kajang gitu jang. Cicing Pak, keur emosi Pak. Sia teu nyaho kasih cepot. Nya can apal euy. Can apa datal lalajo wayang, lalajo matakna. Ulah Ulah dangdut wae ulah lajoan teh. Nya. Mun lalajo wayang dengan anjing jeung hansip. Si cepot macan sabaraha. Tuh nu di kopeah tempo. Tuh ulah lalawora teh Manehna teh preman Ciawi Gebang. Can pernah aya nu ngelehkeun. Can pernah aya nu ngelehkeun gapleh ka manehna. Si itu keur nguriling neangan tanding, anja celang neangan lawan. Hayang apal digetih sorangan. Ya, percaya mah coba. Sok cobaan teungeul kulinggis. Kitikeun sirahna. Kuat eta teh nya modar goblok saja. Si goblok teh sia teh. Ente mending balik daripada aing baca ayat kursi. Aduh. Tong boro-boro ayat kursi Quran 30 juz aing wasieun. Tuguni. Sabab bangsa manusia ayeuna hatam Quran 30 juz ari kalakuan jauh jeung Quran. Aing masieun sote ku jalma anu migawe ayat-ayat Quran dina kahirupanana. Eta nu dipikasieun Leuwih cerdas Pak setan teh Pak. nyaho atuh. Heuh da setan mah karuliah jang. Ari akang atuh sakola ge ya. Memang ente kuliah. Tapi tong disebut si cepot lain anak kuliahan. Oh. Kieu-kieu aing kuliah di Universitas Gajah Mada. Nyaho sih jadi mah. Tamat teh henteu gajahna keburu ngamuk. Nah tidinya jadi we gagal pindah deui. Aing mah kieu-kieu jeung si itu sarua. Tuh jeung nu di kopek. S1. Sarjana S1 baso 2 gorengan 8. Dijumlahkeun 22.000 euy. Sakali babayar teteh. Setan ge rada pusing yang hareup nu gelo mah euy. Rada lieur kana otak teh. Dan edan mah kudu edan deui. Dari mana tamat naon sakola? Ya. Tamat teh. Tamat naon sakola SD. Hah? Ti SD rek tuluy ka mana? Tuluy balikeun bisa carekan bapak. Anjing dulikeun sakola maksud aing teh. Sakola ditulikeun teh. Hayang asup naon maneh? Hayang asup kedokteran. Cita-cita hayang Cek ustad ulah asup kedokteran, ulah asup surga nu penting. Yo aduh. Jadi paeh teh maneh hayang surga. Da ieu manusia nu munafik teh. Nya eta. Ieu anu gancang digoda ku setan teh. Ari setan teh sok datang teh sia keur salat datang. Ngagoda sangka dina hati sia aya kerteg salatna pupujieun. Supaya Salatna hayang katangar kumitoha. Sangkan aya kerteg salat teh hayang ka sawarga. Na disangkana sawarga jeung neraka teh lain pangbibita gitu. pangbibita ge pan. Kade euy. Sawarga jeung neraka teh ditumpakan ku setan. Pake alat ku setan keur ngabibita manusia. Sangkan salatna gaplah, sangkan salatna batal, sangkan ibadahna batal. Maksudna kumaha? Bismillahi. Iya, Pak. Apal. Setan bisa ngaji. Marukan teu norolang ai setan. Setan ge leuwih pinter jang ti urang. Orang. Satiap bismi kalayan ari ismi teh ilmu. Kalayan make ilmu Allah, nu mana ilmu Allah? Rahman jeung Rahim. Nya Rahman Rahimna nyaeta naat kana lillahi, lillahina manut kana Rahman jeung Rahim. Jadi Rahman Rahim sia bakal batal. Maha murah maha asih sia bakal batal lamun teu make lillahi. so.
atuh Pak rek ku guru kajuri gue ini mah cicingnya kade jang jebakan jang jebakan kade. Alhamdulillahi artinya sagala puji kagungan Allah puji kabeh nu beunghar nu miskin nu deoh nu pengkor nu kasep nu geulis nu butut nu goblok nu pinter puji kumane da makhluk Allah ngan puji didinya kudu make lillahi sangkan tegaplah sementara sia tong boro-boro muji salat wae anu makena wae tu usoli fardu maghribi salah syarokati mustaqbilal Ka'bah adaan lillahi ta'ala ari ngomong lillahi ta'ala tapi dina hate eta salat rek ditukeurkeun kana surga ku sia tuh ngan kana buruh naon-naon teh atuh heueuh nya euy kana buruh wae aya Kang lain dia jin lamun dina muludan sabaraha ieu ya naon goblok sia mah emang aing rek bisa ngajual ilmu juga gitu sih teh diduitkeun ku sia kan maksudna teh mana sih na jalma karek apa 2 ayat geus langsung manggung oh nya boga tarif we dibayar 500.000 20 menit dakwahna teh bayar 1 juta 40 menit dakwahna teh beda jadi kumaha itu lamun masalah surga jeung neraka tong diarep-arep ku sia salat sia tong ditukeurkeun kana sawarga tong pake nolak ka neraka nah ai siapa ya hayang ka mana ka surga salah nah ka mana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah balik ka Allah lain asal ti Allah balik ka surga asal ti Allah balik ka Allah pokoknya bener ai surga jeung neraka eta mah kumaha pagawean sia di dunya hasil gawe di dinya ratu tara ngahukum pamarentah tara maksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak cabe buah cabe melak bonteng buah bonteng sia melak hade metik hade melak goreng metik goreng surga jeung neraka lain urusan pangeran tapi urusan pagawean hirup sia di dunya kumaha amal-amalan sia da wala sia mun payah hayang ka mana ka Tasik si goblok abong popotongan aya di dinya abong popotongan aya di Cigalontang si goblok mah coba hebat anjir ngolotoknya pugu memeh sia ge aing heula ngaji mah nya atuh pan memeh Adam teh aing heula nu turun teh bener nah tapi geuningan maneh bet maksa-maksa ka Bapak kuring aing mah tugasna kitu da kitu jujur aing mah tugasna ngagoda sia lamun layang jamu sekali musara dicekal ku mararane bakal aya jalma iman di dunya tak aing teu hayang aing mah mun aya jalma jujur teh ateul marukana juga nyem we kana otak leneng tah lamun kuring aya dari kehalangan karena tindakan ente maneh jadi musuh aing temilu jadi musuh pun aing ngalawan diserang ku aing sok dipasrahkeun moal moal biasa ngeleket ibu budak leutik teh ye hayang apal ilmu dan nepi ka mana ulah gagabah kieu aing pejuang 45 nya ditembak ku musuh can pernah keuna aing mah teh pahlawan ditembak sekali dor nyingcet hari dor nyingcet kuwala ditembak hiji sapotong dor nyingcet nying oh ditembak ku brem dor nying loba ting nying loba ting nying zaman Jepang dan kitu Semar dipasrahkeun moal tiasa nun ya yo aing dino lega ditangtang ditungguan sia maju urang ajar kade jak cing hati-hati itu teh siluman jak nya kade urang ulah gede aing nempoh cahaya anu beda jak kade serahkeun ka abdi Pak doh ya abdi make jurus Cikalong
Ya, aya deui. Cimande Nyai penting ieu Ciomas si, oh bener si Oma. sambat teh 3 kali Pak Kumaha nyamar? Pabarnas Saya Barnas teh naon penyakit Barnas tiris panas pertama. Paranas tiris atawa Bapak Raksa Bumi Datar Oh, eta we sama eta 3 kali. atawa sambat Pak Ulis Datar Percaya. Soeharto Ciberem Ya, Wamandor Margasari Wawanos. atawa urang Windu Haji Yo, atawa sambat urang Taraju sama. Taraju sote lamun di Kuningan Lamun di dari mana? Jakarta mah Taraje eta. Bapak Mantri Ujud Sujadri Ya. sareng Neng Nelly Ceptopan Bener. yang malam ini nikah kita sambat supaya kuat yang supaya nyawer. Bener si Akang mah da. Rek nyawer ka Aka cenah asal Aka nyanyi Eta. ku duit ku batu. Atukeun bae we ku batu ge nah. Beunai da batu ge butuh aing pan keur nyieun imah can boga batu. Keur ngabangun Akang. Ai bata can aya, semen can aya, ari keusik acan. Ai tanahna ge can aya. Nyieun imah geus boga naon? Boga niat tina hate paku 7 siki. Jauh keneh ya. Sok sang hareupan ya, sang hareupan. Ya Pak.